ya Karim. Nah iya lamun ilmu Allah ditancapkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran kurang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai izin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah beurang peuting kanyahoan. Nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge izin jasa geus deuk iring-iringan kukumaha ge izin bae deuk babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya na teh asa di lautan ilmu Allah. Urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat dideleukeun ku Allah bae berani deuk kumaha coba nek berani. Nah eta teh lamun geus berani maksiat dideleukeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah. Nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah teu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair. Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dia ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ka eta nah ieulah be kabeh lamun urang ku goplah be kalian urang turun ulah ayah goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kiceup nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi nu mentak disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam diterangan ku kumaha ge moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa deuk jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya kamu sholat karak berjamaah di imaman teh di sholat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atuh sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwa zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zatna moal aya kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah komo aya cau mah blon tama zikir kos kitu mah tah dikajaokeun ku Allah urang lamun dek ngaji teu karena Allah izin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deui pan Allah nyahoon manya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon izin mimiti izin al haya'u minal iman izin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang mentak doa saja urang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwa mankibeh ka dieu tek
atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud lu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diuk tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa taman kurang ku adab make amamah make udeng-udeng sit ka dieu make udang-udang make buntut tak dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun kitu na salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtidakna make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pul ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajeng ngomong kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas tah budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tundu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawehna bagus ikhlas kumaha nyahokeun ikhlasna dia hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kana ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan
pernah dilakonan teh ku almarhum ayah di itu aing ge kos kitu teh ikhlas, aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk. Kos kitu aing pernah khusyuk, tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk, itu ge khusyuk. Jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh nyaho ya, teu sarua bae. Jelema susuputan pamalingan nih budak. Emang kunaon aing baheula maling. Tah kos kitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajenengan lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge. Allah. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk biar tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kehalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kaya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gawe nu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge. Nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu-ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan-kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah
pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang, aing deuk ka itu kantor pabrik syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana, kantor rencana, pasar berarti masih kene syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan, ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teu boga rencana nya nama. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teu. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahwaleuh. Leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah ya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lubah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada. Eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat tuh blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ya hujan gede ya subuh-subuh centrang deui kurang geus kasieunnan ngadengekeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah
cenah ieu botol mah geus teu katahan ku halu. Wah tuh halu teangan ku sia halu, ayun-ayun ku sia halu. Buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun, bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng, hujan bae cek ku sia Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun, wah geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cek ku sideuk dihujankeun bae. Oh nu nyaho, ya Allah, ya kan. La ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu ber-KTP nu teu ber-KTP na teu kahitung, secara sadunia berbagai negara 5 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domok kabeh uncal orai kasirem-sirem katubatu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, yeuh ayat ieu ye tancepkeun ka jero hate, pelakeun rat kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing ge nyahoun, pamajikan aing ge nyahoun. Tuma nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun. Sirem nyahoun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoun Gusti Allah sabaraha anu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoun. Wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoun kabeh. Mantap urang boga keyakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoun. Asal nyahoun mah isin urang ka Allah. Isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mantap waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoun. Lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan. Oh diuk nu rapi dijebur gegerang. Allah nyahoun jasa batur teh nyahoun Allah urang mah lain guriwang wih siapa gede ama tuh ya belaan budak ngadu nu kos itu oh Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran orang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau
eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu kurang di zarahan teh tadi kulon teh pulau cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka dieu teh naek getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah nges ya nata mangges asal geus kahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun-sieun henteu sieun walima di mana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikayaokeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun-sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan ja tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh juga gerebegan deh lain naon beres ngalawuduna bari muringkak ke bulu salat Allah terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah we nu keur tadi pae aju bae diuk ngana eta ai salat mah sieun ai diuk henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos mungkul ngaku sia terus kita sholat pasien Allahu Akbar lain pikiran ke Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakan ke orang tapi lamun diuk mah bari ngarokok wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala ka jurig ka dia sia ai wani mah kaing ngarokok deui keluar di dalam jauh naon udah ai salat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge jadi cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak jasa tama kuntil anakna tah dinya tah lamun liwat kadinya kunti anak di samping seri sok ngababuk itu kunti anak galak memonon juri galak ya setem asal liwat kadinya galak tamat hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh di hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nyana mah teh nyahoeun Bratayuda Nanang Kosim segala muammar geus teu nyahoeun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye ceuk teh geus sepi ye geussan cancan ye barang deuleu jam 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal teh ka kuburan eta eta sieun tanyana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah maknya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kuntianak jurig segala naon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh wani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek dising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang ban kabeneran aju nyana sok mamawa sapu ban kieu kadel aku sana iya kuntianak di babuk wae jaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpatnya lah datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturana mangi kunti anak aing babuk aing leh beres geus teu piheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek cenah aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji
isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit. Nyana keraya di sisi jalan jeung babaturan kabeh ditanya ku santri, "Mang, iya sa nini cek cenah teh. Cek bawa ke mana? Ke rumah sakit kunaon gitu?" Di Babuk Jurig, puguh keur. Jadi nini ge ku nyana pajar di Babuk Jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus eta nu borangan teh kos kieu itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah geus. Puguh ucing. Allahu Akbar tengah peuting. Allahu Akbar. Geus beres jana. Diuk lah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah ge jurig ieu mah. Hatena geus kitu bae panu borangan. Geus lah jurig kajian kuku mah ge. Geus cenah robahna ge lalauna ketep-ketep hees deui lah daripada aing ngadeng ge mending hees cenah teh. Aman geus. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang kersek-kersek asa leumpang kersek. Ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing pan. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu eta. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Geus, kana wudu asalanan lah. Geus teu kudu borangan cek kieu ge. Moal aya naon? Allahu Akbar. Brek leh moal aya naon? Eprak kayak pocong lah lain dah mah eprak dibukain hehe gitu. Je pocong beneran tuh. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teu kudu sieun. Begitu datang urang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan. Deuk naon sia ha? Deuk naon sia ha? Tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing. Dilalaga deui sia ku aing. Mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok. Yang naon cek pamajeng setan. Pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate rek ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang. Oh eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag.
Iraharagagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh ka nyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi, Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi, lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buah caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan ka hiji lapisan ka dua lapisan ka tilu lapisan ka opat datang ka lapisan ka tujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh tela terus lapisan ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroana nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek teu siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang tak irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari eueuh matahari paeh sinar lantaran di dameula urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa eueuh hawa urang disekep di jero taneuh eueuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagajalaeun datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah. Nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz
geus aya di Lauhil Mahfuzna ieu teh. Nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di Lauhil Mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di Lauhil Mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu itu naon al-musakin wal mutarik. Jang nembongkeun ka malaikat. Deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing. Ayana naon deuleu tah di Lauhil Mahfuz. Kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam. Penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor. Kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz. Mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra. Oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya sek malaikat Israil mau kemana lu ha saminggu deui teh leuleumpangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh ka Lauhil Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat geus dideuleuh kabeh ya Allah. Jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal ku sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya bisi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu salah berarti tu urang careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doang ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum billail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat, nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh, lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat aya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu
Nyalah wa huwa alladzi yatawaffaq wa yatawaffakum bil lail. Ruh tamiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur. Ku maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bilail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun, ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh kerenyen kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh kerenyen halu Allah nyahoeun, urang kerenyen memegan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun. Tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna. Geus kitu summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun deui nu sare heula, nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang. Kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun ku Gusti Allah. Mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang. Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae. Tapi teu kuna naon, teu lapar teu naon, biasa bae hartina kuat bae. 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina, kuku para ranjang. Deres sama buuk jeung kuku mah kumis. Kumis rongkom kadi. Janggut segala rupa, hirupan hirup. Hirup, bulu kelek panjang. Bulu ieu panjang. Tete coba Ashabul Kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yatatun skitmir eta barang hudang teh nya handeuleu je begeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaan ngan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam pan atuh bu panjang amat nyata kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun Gusti Allah. Ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot momal kaburu. Aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae. Tetep bae. Tahi kabeh kaluan tidak ka nyaho Gusti Allah. Masya Allah. Dihudangkeun deui ku Gusti Allah, hirup deui. Tina sare hudang. Ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha? Liuqdo ajalum musamma. Dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal. Aya nu datang ka 20, aya nu 30, aya nu 40, aya nu 50, aya nu 60 tahun. Tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah, diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah. Meme datang ka ajal kitu bae. Summa yuqdo
liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal. Lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae. Mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh. Geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar. Ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh. Is dead bae. Paeh. Di ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat. Endeuh mangga henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui. Asana eta mah sakadar adat doang, janur sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kikira. Kata golepak paeh. Pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat. Anakna ngajulan kalapa, bapana mah anu muriang, encan modal. Namun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil, maning bapana heula. Maning bapana teu bisa dimusawarahkeun, cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya. Aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar. Incuna ti heula bapak korta kirim basa, duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula. Emang kunaon gila kreditan teu kabayar. Aceng ulawak aya hayang paeh kos kitu teh mah. Nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheskeun, dihudakeun. Berang peuting hes, berang hudang. Liyuqdo ajalum musam. Datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus. Paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh. Mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui. Atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto. Nya nama aja sugih ieu, jual kabeh jang meuli pulo eta abe ulah modar. Jang modar bae. Soeharto bae nu sugih modar atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan, lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum? Ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi. Deuk ngahelak kumaha lantaran aya dua malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga. Tama besi urang ngahelak. Ye, pan Gusti, jasa henteu kitu. Raqib sini. Ada apa, Bos? Orang nerima raqib tukang karung. Gusti Allah doaku. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Bekeun tah ieu. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid tah ieu tah. Pai minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan. Sia tah. Mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sia. Deuk kahelak kumaha urang. Aya tulisanana Gusti Allah nu agung. Geus teh jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang. Kicip dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Teu masalah, no problem. Teu masalah eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebeteu nuduk.
atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santes mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser ku sahabat dikeukeun deui katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bae ieu mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang dieu mah nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona mah leleson bae heulanana lah istirahat teh langsung ngampar Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula wahai para sahabat lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikan besi ke waktu subuh kula hudangkeun geus bebeja lain dirarasa capek tas perang mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kutak kiting bae nya mah sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kudu nama gujag-gijignya nage sarua diuk barang diuk heuai reup hes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes cang Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebal deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua da jasa mangga nyana gujag gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai segala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang diuk doang nya lagi pansar wa capek diuk nyalander PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh untuk subuh ya dina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget jada luan ieu jam sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heula hudang hampura tuh ulah waka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nya kurang kireum geus atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees kabeh cak Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantak urang cikupa ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teh teu doraka ieu aya catetan di Kangjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwa alladzi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun deh hese suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngiringi HP dipasang remote-na HP natitot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditipan hudang jam 8 wae je deuk keluar isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin ustad biasanya ngarupa kos nu geus ngaca sorban biasa diuk kopi cek majikan geus salat kancan ya ieu cek majikan ya majikan bingung ka haji geus salat kancan ya ieu jarang rasan mah nyencan eta tadi
kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya nagap geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas salat teu wiridan deui blak deui bahes lah pokona geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureunnya gitu jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blak deui cak pamajikannya asana tita tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros aya eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu hudang teu dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu ka dia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun tak ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia ya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang cikupa mah geus kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu giane atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu akbar qada biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak cak anak koduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa naik cak anak pan Allahumma hdini teu naekeun ku urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancepkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang isin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge isin jasa geus iring-iringan kukumaha ge isin bae deuk babarengan isin bae sorangan isin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya na teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani da kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede goplah teh dosa gede
dina ilmu toriko mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa. Urang mah pan urang mah ieu urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair, zina kabair, maling kabair. Goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat. Ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair. Masya Allah ieu teh ayana dina naon? Dina nafsul ammaratu bisu. Di dia ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, al-goplah, al-godob. Tak eta. Nah iyalah, be, kabeh lamun urang ku goplah, be. Kalian urang turun. Ulah ayah goplahan ka Gusti Allah, keur nangtung, keur diuk, keur kumaha, be. Iya urang keur ngobrol, ya keur ngobrol bisa dua dimensi. Waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat, batin ka Gusti Allah. Boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah, kiceup nang ti Gusti Allah. Pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta. Engke bisa tilu dimensi. Mentak disebut nage aya indra keenam. 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam diterangan ku kumaha ge moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dek jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat-salat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwa di zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zat tak moal aya kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun komo aya cau mah blon tama zikir kos kitu mah tah dikajaokeun ku Allah urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deji pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon isin mimiti isin al haya'u minal iman isin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang mudah-mudahan urang kabehan dibere sinar ma'rifat ku Gusti Allah sehingga urang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu